di Jepang aya marlong aya di Jepang teh seueur lah rokok Indo pokona mah loba, tapi urang meserna ka orang Indo deui gitu. Seueur lah anu ngajualan di Instagram atau di Facebooknya atau di TikTok seueur lah pokona mah nya hoyong rokok naon. Cuman hargana rada-rada mahal lah. Abi oge meuseur marlong teh saslop teh 7.000 yen. Jadi sabungkusna teh 700 yen gitu. Jadi saslopna teh nya mun dirupiahkeun 730 ribuan lah gitu. Terus sabungkusna oge nya 73 ribuan. Nah, jadi gitu mahal kusababnya kahiji meureun nya bea cukai gitu dina pengirimanna gitu. Sareng kaduana nya emang mahal sih, soalnya kan ongkos ngirim di Indo ka dieu teh kan lumayan ageng lah gitu amun rokok mah gitu. Jadi mandakeun mahal Mang amun mese rokok Indo di Jepang mah gitu. Amun hoyong mese rokok Indo di model di pamili nu kitu nya, eta mah jarang sih siseureuna mah nya. Model di toko-toko naon nya, ngaranna teh abi teh hilap euy basa ti heula teh. Tapi ngajualanna Mang nya, ngajualanna teh bangsa Super gitu, terus LAS, LA Ball, terus Surya nya, entos sakitu doang sih, 5 rupa asan udah. Nah, ayeuna 5 rupa anu tos, legal di Jepang nya gitu, tapi nu lainna mah henteu legal gitu. Jadi dalam artian nya, kumaha nya masih rokok asing keneh gitu, amun 5 rokok eta geus teu asing di Jepang. Jadi seueur nu ngajualan orang Jepang ge gitu. Cuman nya 5 rokok eta gitu nu tadi ku abdi disebutkeun, gitu. Jadi nya hargana lumayan mahal oge sih sami wae gitu. Nah, jadi gitu Mang nya oke. Pokona mah nya mun hoyong mese rokok Indo di Jepang teu ngeuring-ngeurang Mang nya seueur gitu. Oke, well.